Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkunjung ke salah satu masjid atau madrasah di daerah Kampung Cirangkong, Desa Girimamur, yang mana mengisi di hari libur setelah beresnya kegiatan pembelajaran tahun pelajaran 2024-2025 SDN 2 Girimamur. Saya ingin mengunjungi tempat mengaji anak-anak atau peserta didik yang ada di SDN 2 Girimamur, supaya libur sekolah tidak hanya main saja, tetapi ada aktivitas mengaji di madrasah atau masjid terdekat. Oke, kita akan jajal jalan berapa menit ya kalau pakai motor ke Kampung Cirangkong dari SDN 2 Girimamur. Ini kondisinya lagi hujan sedikit. Yuk maju. Jalannya banyak tanjakan. Itu adalah murid juga ya yang sekolah di SDN 2 Girimamur. Baru memasuki Kampung Cilangok RT 4. Nah, ini juga salah satu lembaga pendidikan Islam Al-Fauzian. Anak-anak juga ada yang mengaji di sini. Insya Allah nanti sesudah ke Kampung Cirangkong akan survei ke lembaga yang ada di Kampung Cirangkong. Luar biasa ya perjuangan anak-anak untuk pergi ke sekolah. Enten Bu, jalannya nanjak, tapi mereka itu sangat semangat untuk pergi dari rumah masing-masing ke sekolah. Sudah memasuki Kampung Cirangkong. Nah,
jalannya ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng sonten baraya sadayana, alhamdulillah panginten abdi dina kesempatan anu ayeuna tiasa silaturahmi ka salah sawiosna madrasah anu aya di lingkungan SDN 2 Giri Mamur. Nah, anu mana agenda ieu teh salah sawios ayeuna agenda abdi salaku guru mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Programna nyaeta anu kahiji paminten silaturahmi ka setiap guru-guru atanapi ajengan-ajengan ustaz-ustazah anu aya di madrasah anu ngajar ayeuna murang kalih anu sakolana di SDN 2 Giri Mamur. Anu kadua ku ayana program ieu teh mudah-mudahan peserta didik atanapi siswa-siswi anu sakola di SDN 2 Giri Mamur teh ngagaduhan jadwal ngaos. Nah, janten teu cekap ayeuna sakola hungkul tapi kedah gaduh jadwal ngaos. Terus anu katilu mudah-mudahan ku ayeuna program ieu teh abdi salaku guru PAI dan budi pekerti aya komunikasi, aya kerjasama sareng guru-guru ngaos anu aya di madrasah. Supados ayeuna tiasa bekerja sama dina ayeuna ngadidik, ngalatih, ayeuna ngajar murang kalih janten aya progresna pangintennya, aya progresna, aya perkembangan murang kali anu sakola di SDN 2 Giri Mamur sareng anu ngaos di madrasah masing-masing. Anu alhamdulillah kaleresan dina dinten anu ayeuna teh anu kahiji panginten anu pertama abdi berkunjung ka salah sawiosna madrasah. Nah, panginten abdi alhamdulillah ditampi sareng haturkeun rebu nuhun ka salah sawiosna pengurus madrasah masjid Miftahul Khair nyalaras Miftahul Khair tiasa silaturahmi nu kahiji pangintennya. Nah, panginten kieu ajengan abdi teh nya tadi tos disebatkeun nya salah sawiosna program abdi salaku guru PAI. Nah, nu kahiji panginten abdi teh bade naros aya sabaraha murid, aya sabaraha santri-santriah anu ngaos di ieu madrasah. Mohon mangga di ieu we. Alhamdulillah nya kasumpingan di perwakilan sakola nya nembe ayeuna bisa 6 tahun ayeuna aya ayeuna ka madrasah mapayan madrasahnya pinten Mohon nembe sakali eta. Nembe ayeuna nya pinten rencana bade teras pinten. Alhamdulillah nampi silaturahmina pinten padede da padede teh pinten sanesa saha ieu teh pinten senior abdi nuju di Kobong pinten di Limbangan. Alhamdulillah ayeuna kasumpingan perkawis ayeuna jadwal pinten ti mimiti ayeuna dinten Senin dugi ka dinten Minggon. Alhamdulillah dinten Senin dugi ka dinten Rebo mah nya perkawis ayeuna parukunan teras ayeuna ngaos Quran dinten eta pamit kangge Kemis sareng Jumatna eta dikhususkeun kangge praktek pembacaan salat, pembacaan wudu enten masa eta enten perkawis ieu sareng upami siswa ajengan punten anu perkawis anu ngaos perkiraan aya sabaraha santri-santriah anu ngaos di dieu. Kirang lebih 30 istri pamegat kaseseurana mah istri mohon eta teh kaseseurana istri teh apakah ayeuna memang
SDM murangkalina anu di aya di lemur ieu teh seueur istri atanapi pamegetna seueur teu ngaraos pamegetna. Nah, SDM di dieu nya kitu pengersanya pamegetna seueur anu teu ngaos penten gengsi. Duka upami eta mah teu uninga. Nya berarti aya PR oge nya. Mudah-mudahan pamegetna oge langkung garatoli ngaosna pamegetan gitu. Amin amin. Nah, tadi tos di kauningannya ku sadayana perkawis jadwal ngaos paminten aya ti Senin dugi ka Rebo nya. Terus Kamis dugi ka Jumat libur teh. Jumat libur. Libur Sabtu pamintennya minggu. Nah, itu paminten jadwal ngaos. Nah, perkawis hari jadwal ngaos kan aya per hari. Nah, abdi teh hoyong terang jadwal ngaos dina per hari teh aya sabaraha waktos gitu. Dina per hari ngomong sawaktos. 2 waktos sareng magrib. Janten siang tabuh sabaraha. Siang tabuh 2 dugi ka asar. Upami dinten salasama tos asar. Dugi aya pangaosan lah enten salasaan enten pangarsana ajengan Dede. Dede Rahman pangaosan ibu-ibu pangitanya. Janten murang kalima ti saatos asar. Pami waktu wengina pada magrib dugi ka Isya. Eta mah. Nah, seueur anu teu aya menten sok aya murang kalina sok sakedik enten magrib mah da upami di dieu mah. Tos magrib teh tos rep we tos teu aya sasaha di dieu mah. Jadi seseueurna nu ngaos teh siang. Siang seseueurna. Kami subuh sok aya nu ngaos tara subuh. Tara subuh mah dan masa. Tara ka masjid subuh mah. Nah, itu panginten barayanya. Janten jadwal ngaos anu aya di ieu madrasah teh panginten aya 2 waktos nya sahari teh. Dina waktu siang teh tabuh 2 dugi ka asar. Nah, kecuali dinten Salasa, panginten dinten Salasa mah ti asar dugi ka tabuh 4 atawa tabuh setengah 5. Kumargi ti jam 2 dugi ka asarna aya pangaosan ibu-ibu anu kaleresan ku pangarsa ti Lebak pangintennya. Nah, terus dina waktu wengi itu aya sajadwal ti saatos magrib dugi ka Isya. Ngan perkawis anu ngaos ka seseueuran dina siang. Dina wengi mah sakedik panginten. Atuh jadi masalah nu penting mah aya jadwal ngaos. Mudah-mudahan kapayuna mah murang kalih teh saimbang antara ngaos siang sareng wengi. Da panginten di dieu mah caraketnya untuk di luar desa gitu. Upami wengi teh naha sok sakedik wae kan kumaha ya teh seueurna murang kali alit keneh janten nya kedah wae dijajab ku orang tuana we. Nah, kedah dijajab ku orang tuana cenah baraya. Nah, engke mah nya ngariring jeung orang tuana ka masjid sakantengannya leres kitu saena nama. Jadi murang kali kan wengi mah sieun teh nya. Makana dijajab ku orang tuana angkat ka masjid salat berjamaah ngantosan Isya bari ngantosan murang kali ngaos tah cocok pamah kitu mah nya cocok pisan gitu. Jadi sakantenan ngaos jeung orang tuana di ibadah magrib dugi ka Isya. Nah, saterasna tadi oge tos ka uninga ku sadayana perkawis pelajaran anu di aos di ieu madrasah teh panginten teu acan majeng kana kitab. Kumargi teu acan naonna teu acan arageung pangintennya. Di dieu mah kaseseueuran anu ngaos teh masih murang kali SD, SMP paling sabaraha hijinya SD, TK seseueurna makana ngaos di dieu teh masih kana anu dicondongkeun teh Quran parukunan pangintennya dasar-dasar dina akidah, dasar-dasar dina fikih, dina akhlak sareng Iqra pangintennya dina Quran. Nah, itu barayanya saterasna ajengan kieu pami misalkan dina mohon maafnya hapunten. Nah, kan biasana gitu dinu sanes mah aya biaya naonnya iuran infaknya kamu di madrasah mah. Nah, apakah di dia aya infak sahriahan misalkan sasasi
sabaraha atau napi gratis gitu. Alhamdulillah di dia aya atas ngadamal infak. Tapi abi mah ikhlas itu ngajar teh untuk memandang ayeuna non namina teh uang infak atau napi iuran kangekas. Alhamdulillah upami aya mah sok di talangan minten mengersa gitu. Nah, berarti infak seharian memang aya tapi tapi saridona tadi ditangtoskeun. Mohon Tadi ditangtoskeun. Nah, tadi infak anu ti murang kali eta sabulan sakali, sesesi sakali. Eta napi per minggu eta mah henteu dipatok. Janten aya nu masihan panginten mangga ditampi aya nu masihan teh janten masalah. Mohon itu. Nah, kapunten oge, nah panginten biasana kan di nu sanes kitunya sok aya dipatok sasasih 15.000 atau sasasih 10.000, aya nu 5.000, aya nu 3.000 di lima panginten teh dipatok kitunya. Paling dina aya nage samingon 2.000 samingon 2.000 panginten. Tapi itu teh jadi patokannya patokan untuk infak. Nah, biasana infak eta teh dianggo karena keperluan madrasah mengajar atau nabi karena naon wae gitu. Tapi bayar listrik kumaha gitu. Eta mah nya kana perkawis ayeuna beli Al-Qur'an tos ayeuna kan saya nu uningat tos teu tiasa dibaca karena Qur'ankeun menten upami ayeuna cat listrik kana listrikeun kana sagala we menten eta janten kas umum. Oh, kas umum berarti kanggo guru anu ngajar mah teu cekap nya teu aya. Berarti kamu guru anu ngajar mah teu cekap nya teu aya. Nah, ieu baraya luar biasana guru-guru anu aya di madrasah, anu aya di masjid. Meskipun ayeuna teu aya bayaran, tapi aranjeuna ridho lillahi ta'ala kamu ngajar murang kali. Nah, ieu mudah-mudahan jadi perhatosan ya kanggo pemerintah setempat. Nah, kanggo pemerintah setempat ku ayeuna keikhlasan guru-guru ngaos nya sing aya perhatosan ya, kawas di sakola-sakola lah. Di sakola aya honor, aya PNS, aya P3K. Mudah-mudahan di kapayuna guru-guru anu ngalajar di madrasah teh aya perhatosan gitu nya. Meskipun henteu diharapkeun ku guru ngaos masalah res namanya ku guru ngaos mah teu diharapkeun hoyong ayeuna bantosan da ku ngajarna oge sakumaha tadi ikhlas ridho atoh nya ku ngajarna oge pangitan kitu. Jadi ieu hebatna guru-guru anu aya di madrasah teh nya gitu. Punten ajengannya abdi narosna dugi kadinya gitu. Sawios Mudah-mudahan naon bae anu diajarkeun ku ajengan terus ku guru-guru nu sanes nya. Kalaresan di dieu mah panginten seseueurna guru istrinya. Guru istri. Dan mudah-mudahan sing janten amal kasayan, amin. Nah, amal anu soleh sing kapeting ke hasilna di akhirat. Amin. Ya mudah-mudahan panginten murang kalihna sing janten murang kalih anu soleh jeung solehah. Da yakin nya yakin ari ilmu anu diamalkeun mah kitu moal rugi. Kitu ras ajengan. Laras. Nah, saterasna nah abdi nya salaku guru anu aya di SDN 2 Giri Mamur teh hoyong continue pangintennya hoyong continue merhatoskeun peserta didik anu aya di SD abdi panginten. Jadi abdi hoyong aya kerja sama teh kedah teras ayeuna komunikasi perkembangan peserta didik ieu kemajuana dugi mana. Jadi ke tekenging izin ya ajengan misalkan aya murang kalih ieu aya anu terang ngaos ya sok wartos ka abdi ku abdi panginten dibantos di wartosan di sakola. Nah, terus ayeuna aya murang kalih misalkan anu saya ngaosna saya prestasina carieuskeun ka abdi nah, supaya engke ku abdi di direlokasikeun di sakola supaya di gembleng deui kanggo ayeuna ngiringan lomba-lomba anu sok aya di ayakeun di sakola.
alhamdulillah pisan pinten hatur nuhun pisan bingung pisan komo bade mantasan ngiring marhatoskeun urang kali mah kadede pinten da upami nuju di sakola mah geuning ku guru-guru madrasah teh tara ka perhatoskeun iwalti pinten ku padede di sakola mah pinten alhamdulillah ayeuna mah janten waktos 24 jam teh pinten kaperhatoskeun dina 12 jam mah pinten alhamdulillah Insyaallah. ku guru-guru pinten Mudah-mudahan ya ku ayeuna silaturahmi ieu teh urang sih ngajantenkeun amal kasayan pangintenna. amin amin Nah, kitu barayanya perbincangan abdi sareng salah sawiosna perwakilan guru anu aya di ieu madrasah. Melihat aku sholat Moin.